Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak punten abdi ngawagawa wakosna tepangkeun nami abdi Dea Enda Putri di kelas 10 MIPA 2. Di dia abdi dipancenan tugas ngawawancara ngeunaan dampak COVID-19 kana pembelajaran. Serta acana abdi bade tumaros dupi nami Bapak saha. Nami Bapak Iit Hermawan. Teras upami Bapak diwawancara kersah henteu. Insyaallah mangga anu biasa di balar Kukituna dikawitan bae. mangga. Kan kondisi ayeuna teh nuju dina kaayaan pandemi. Tah pamandegan Bapa dina dampak COVID-19 kana pembelajaran daring teh naon? Kami pembelajaran dari teh nyata belajarna lewat online. Eta eukeun anu kasarnya Bapak mah. Salajengna pamandegan Bapa dina pembelajaran daring teh efektif atau nami kirang efektif? Rupina menurut pandangan Bapak mah orang awam kirang efektif. Margi murang kali teu tiasa langsung tepang sareng guru atau nepi sareng rerencanganana. Naon anu janten kendala dina sakola daring pikeun murang kali Bapa? Anu janten kendala atau nepi halangan nyaeta upami hiji soal atau murang kali hoyong naroskeun langsung teu tiasa sapertos tepang sareng guruna langsung gitu eta anu kirang efektifna. Kumaha cara Bapa dina ngajaga kesehatan dina kaayaan pandemi ieu? Cara Bapak ngajaga kesehatan nyata kena tuang teratur, istirahat anu cekal, lajeng olahraga anu memadai, oge rutina ulah hilap ngaweut vitamin C. Rutina mung sakitu wae wawancara ti abdi, hapunten dina kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi